Sampurasun para sabdunya. Saya anu dina kahirupan sapopoena nya nyimpen beas di nu padaringan dah. Sim kuring gaduh opat katanya nu dianggo dua kanggo beas. Kahiji ieu teh warisan titinggal ti kolot ti indung anu ti heula mah atuh kaina ku sim kuring dipake nyimpen beas teh di nu padaringan awet nya awet si beas teh komo tuh dipasak mah nah masih kena aya ye di baraya sadayana anu nyimpen beasna dina padaringan di paniisan disimpen nantenya di goah nya ini nyebutan teh ayo memulai ya nya tradisi kebiasaan nyimpen beas di nu padaringan.